Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina kesempatan ieu, materi pangajaran basa Sunda nu bade dibahas nyaeta ngeunaan wawancara materi basa Sunda kelas 10. Ieu materi teh disusun ku simkuring Rina Tesya Anggreni SPD, guru basa Sunda di SMA Negeri 1 Batujaya. Wawancara Wawancara teh nyaeta lamun dina basa Inggris mah disebutna interview, anu asalna tina kecap inter, hartina teh antara lolongrang, jeung view anu hartina paniten panempo. Jadi lamun nilik kana rucatan kecapna, wawancara teh bisa dihartikeun kagiatan guneman atawa tanya jawab antara dua urang atawa leuwih sacara langsung atawa anu ngawawancara jeung nu diwawancara. Biasana, lamun anu diwawancara mah sok disebut ku istilah narasumber. Ku ayana kamakaran teknologi, wawancara oge bisa dilaksanakeun sacara jarak jauh ngaliwatan media internet. Lamun dina zaman ayeuna mah bisa ngaliwatan Zoom, bisa ngaliwatan video call WA, atawa bisa ngaliwatan media internet lainna. Saacan kana kagiatan wawancarana, urang kudu apal heula kana struktur wawancarana. Jadi wawancara teh diwangun ku bubuka, eusi, jeung panutup. Dina bubuka nu aya dina wawancara, ieu teh gunana pikeun ngarahkeun naon-naon nu rek didiskusikeun sarta bakal dilakukeun dina wawancara. Bubuka perlu nyiptakeun hubungan nu hade antara nu ngawawancara jeung narasumberna. Jadi, dina wawancara, dina bagian bubuka ieu, urang kudu apal heula yeuh, naon wae nu rek ditanyakeun, kudu nyiapkeun pertanyaanna kalawan ngaguluyur, kudu janjian heula jeung narasumberna naon wae pertanyaan nu bisa ditanyakeun jeung nu henteu bisa ditanyakeun. Jeung dina bagian bubuka ieu, urang kudu miboga tata krama nu alus, tata krama nu hade, oge pasoman, pasoman teh mimik wajah anu someah, anu ramah. Sanggeus bubuka, aya struktur wawancara bagian eusi. Dina bagian eusi teh, ieu mangrupa pokok tina kagiatan wawancarana. Jadi dina tahap ieu nu ngawawancara jeung narasumber ngalakukeun tanya jawab jeung mere tanggapan. Anu ngawawancara teu meunang motong naon wae jawaban ti narasumber. Saacan narasumberna beres ngajawab kana naon anu ditanyakeun ku nu ngawawancara. Duanana aya dina kagiatan inti, kalawan maksud jeung tujuan wawancara anu geus dirangkai jeung dijanjikeun ti mimitina. Jadi, anu ngawawancara teu meunang kaluar tina pananya anu geus dijanjikeun jeung narasumber. Nu katiluna aya struktur wawancara bagian panutup. Ieu tahap teh mangrupa kagiatan nyindekeun. Nyindekeun teh nyieun kasimpulan jeung nutup wawancara. Dina panutup, sanggeus wawancarana dirasa cukup jeung geus direkam atawa diringkes eusi poko-pokona tuluy diterangkeun eta hasil wawancara teh bakal dikumahakeun. Sanggeus tadi maham kana struktur wawancara, saacan kana prungna ngawawancara, urang kudu apal heula tata krama dina ngawawancara. Nu kahiji, gunakeun basa hormat. Dina kagiatan wawancara kudu ngagunakeun basa nu lemes atawa basa hormat. Ieu teh kusabab urang rek nanyakeun naon-naon hal anu rek dipimaksud ku urang ka narasumberna. Nu kadua, urang kudu miboga sikep nu sopan jeung someah. Sikep kudu sopan jeung pameunteut kudu nu pikaresepeun, nunjukkeun paroman nu someah. Ieu teh bakal nyiptakeun kagiatan wawancara sacara ngeunaheun jeung tujuan tina wawancarana bisa kahontal. Anu katiluna, teu meunang kaluar tina topik. Kunaon ieu penting? Sabab topik anu rek ditanyakeun teh kudu dijanjikeun heula ti awalna jeung narasumberna. Aya hal-hal anu bisa ditanyakeun jeung aya hal-hal oge anu teu meunang ditanyakeun. Ieu hal teh kudu dijanjiankeun heula
kudu dibadamikeun heula jeung narasumberna pamemeh ngalakukeun kagiatan wawancara. Saacan kana ngalaksanakeun wawancara, urang kudu tatahar wawancara heula. Proses ieu teh dilaksanakeun samemeh ngalaksanakeun kagiatan wawancara. Tatahar di dieu teh maksudna persiapan, jadi naon wae hal anu kudu disiapkeun saacan ngalaksanakeun wawancara. Nu kahiji, urang kudu nangtukeun heula tema. Nangtukeun heula tema atawa pokok pasoalan anu rek jadi bahan wawancara. Nu kadua, nangtukeun narasumber. Dina nangtukeun narasumber teh tangtuna kudu merenah, saha-saha nu rek dijadikeun narasumber teh tangtuna jalma nu biasa ngajawab kana sakur pananyaan anu rek ditanyakeun. Narasumber ieu biasana jalma nu ahli dina widangna. Maksudna ahli dina widangna teh ahli dina widang atawa dina tema anu rek dicokot ku urang pikeun ngawawancara. Nu katilu, urang kudu nyusun daftar pananya. Daftar pananya nu rek diajukeun teh kudu dumasar kana tema anu geus dipilih. Daftar pananya oge hadena mah dumasar kana unsur-unsur 5W jeung hiji H, nyaeta naon, saha, di mana, iraha, naha, jeung kumaha. Henteu meunang kaluar tina topik anu geus ditangtukeun. Sanggeus tataharna dirasa cukup, urang karek bisa ngalaksanakeun wawancara. Proses ieu teh mangrupa inti tina kagiatan wawancara anu rek dilaksanakeun. Nu kahiji, jelaskeun heula identitas diri jeung sebutkeun tujuan ngawawancara. Urang salaku nu ngawawancara teu meunang ujug-ujug langsung kana pananya nu rek ditanyakeun, tapi nu kahiji urang jelaskeun heula identitas diri jeung tujuan urang rek ngawawancara teh naon. Nu kadua, urang kudu mawa alat tulis jeung alat ngarekam dina waktu ngawawancara. Ieu hal teh kusabab naon anu dijawab ku narasumber kudu bisa karekam jeung katulis poin-poin pentingna. Sangkan engke dina ngalaporkeun hasil wawancara, urang henteu kaluar tina jawaban anu geus dibikeun ti narasumber. Nu katilu, mimitian kagiatan wawancara ku pananya anu basajan jeung sifatna umum. Urang kudu tanya heula narasumberna, misal tanya heula kabarna, kaayaan poe ayeuna, sangkan bisa nyiptakeun suasana nu pikangenaheun, pikaresepeun. Nu kaopat, regepkeun pamanggih atawa jawaban informasi ti narasumber kalawan daria, daria teh sungguh-sungguh. Urang salaku nu ngawawancara teu meunang motong saacan narasumber beres ngajawab tina tiap pananya anu diajukeun. Nu kalima, singkahan pananya anu bulat-belit, berbelat-belit, hadena mah pananya langsung kana intina naon nu rek ditanyakeun. Nu kagenep, ajenan pituduh jeung sarat ti narasumber. Upamana lamun narasumber ngajawab no comment, berarti eta teh tandana moal ngajawab. Urang kudu apal kana nilai-nilai jeung naon-naon wae pertanyaan anu bisa dijawab ku narasumber. Henteu maksakeun tiap narasumber, tiap pananya bisa dijawab ku narasumber. Nu katujuh, gunakeun basa hormat jeung paroman nu someah salila lumangsungna kagiatan wawancara. Nu kadalapan, tembongkeun tata krama jeung kesan anu hade sanggeus ngawawancara narasumber. Ulah poho pikeun sasadu, pamitan, jeung nganuhunkeun. Sanggeus ngalaksanakeun wawancara, urang urah poho pikeun nyusun laporan wawancarana. Laporan wawancara teh bisa dijieun dina dua wangun, nu kahiji wangun dialog jeung wangun narasi. Lamun urang milih nyusun laporan dina wangun dialog, urang tinggal tuliskeun deui unggal pananya jeung jawaban ti narasumber kalawan lengkep. Lamun urang rek nyusun laporan wawancara dina wangun narasi, urang kudu nuliskeun hasil wawancarana make teknik carita atawa kalimah pedaran. Carana teh nyaeta ku cara ngarobah kalimah langsung jadi wangun teu langsung, bagian inti tina wawancarana. Sakitu pedaran materi dina materi wawancara ieu pedaran teh sumberna tina buku Panggelar Basa Sunda kelas 10, buku Rancage Diajar Basa Sunda kelas 10, buku Pamekar Dajar Basa Sunda kelas 10, jeung tina web internet https://basasundaid materi wawancara. Sakitu anu kapihatur, lamun aya hal-hal anu masih kurang merenah,
Lamun aya hal-hal anu kurang jelas bisa ditanyakeun langsung atawa bisa ditulis dina kolom komentar. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.